Dawuh Allah dina Qur'an surat Thaha pek lenyepan saur Allah Maha Rahman singga dangukeun fatwa ulama tafsir Quran jeung hadisna sangkan subuhna hatena bener iman jeung takwana saha jalma anu tara indit ka pangosanana janji moal ngarasa sejahtera najan hirup kaya raya dicabut berkah hirupna panas bingung salawasna di dunya kitu bakalna komo ke di akhiratna di pek naros ka pangerana kunaon abdi teu bentar ieu panon jadi buta di dunia tebuta awas sadaya Gusti Allah ngawaleran bongan manehna sorangan mohokeun ayat Al-Qur'an teu